ngeunaan naon nun nyaeta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah maluruhna ulah bari lumaku kaula teh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana kedah kumaha naon akan naon pot yang serikeun make jeng nyerenges segala naon seuri papanggihan lain eta naon akan kasauran dunungan meureun teh hartina teh kudu tapak eta geuning tak kitu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh kedah mujas medi kedah mujas medi saur sepuh kapungkur mamepet bayu rep sidakep sina kutunggal mateni babahanan satur dia ari satur araning opat iya dia araning angen-angen sirbu di cipta rasa sirbu di cipta rasa ya naonan lagi lain gering lain aduh ampun itu si monyong yang jadi dalang urangnya asa inget ka bagus da fungsi guguru kadalang eta kadalang ikin di Cicaheum nah jadi guguru kadalang ikin kapan loba anu payu ge Cecep Supriyadi dari Amung da dalang ikin mah abeh teu sibuk teuing we Abeh aya sempat ngawarah beureun abeh aya sempat ngawarah ka uing bageur eta mah nya jeung guru ngalas beureun aduh cu ulah loba teuing heureuy cepot nya kan sing apa ieu teh di satengahing marga sopana adalah cu dupi marga Pak ari marga teh jalan ujang sopana teh alas pring ganding salah nah ari bapak ai ka kabawakeun atuh ieu mah aki dewek dalang urang baheulana teh bisa jadi dari akang mah ari akang mah ya ujang dengekeun itu si lain ieu teh di leuweung ucu cing inget sasanget-sanget na leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut ulah suaban jeung ulah saomong-omongna ulah sagala dicaritakeun hirup teh kudu bisa adaptasi dalam eta ari adaptasi teh naon nyong tobat Gusti hirupna kurang gaul kurang tatanya teh kitu tah atuh mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh nah jiji kana intelek teh da aing mun tanya kerja adaptasi teh akibat kurang gaul kurang tatanya ieu lamun aya koran teh baca aya PR teh baca aya buku ti Geger Sunten baca di Mang Taufik Faturrahman kurang-kurang aya lomari ti Pak Haji Sidik baca eta teh lomari pamere baca eta baca teh sanajan eueuh aksaraan tapi aya naon kahadeanana baca jiji kana lomari jiji kana koran dan ditanyakeun ku aing adaptasi deuleu eta teh kurang gaul ieu lalajo TV teh nuansa pagi buletin malam sekilas info lintasan berita heug dengekeun lumayan nambah wawasan abis teh kurung batok teuing jiji kana TV teh kumaha ieu aing teh dijajakeun mah adaptasi ku aing mah atuh nahan nanyakeun kanu teu nyaho belekum siap si jurid geus teh cukup ku teu nyaho di jurid ditata di moal lieur aing nambahan cerita nambahan beban suka aing teh atuh tanyakeun ka itu kanu merena saha tadi nu merena bubuyut aing tanyakeun ka bapak tanyakeun kitu ka bubuyut naon Pak adaptasi teh coba
nepi ka kitu-kitu nasi wawelak teu nyaho adaptasi acan. Ih. Tah ceuk aing oge si baheula kur dek gawe teh kitu jang aing gawe jeung menak si baheula tapi nu nyerep ka sia mah. Nu nyangsang. Hare-hare. Nu nyangsang. Teu beda ti sai dina daun kelapa. Daun taleus itu. Heuh. Kan ukur saliwat teh. Teu nyangsang dina otak teh. Naon adaptasi teh? Kelana. Agan? Laulah Kakang Semar. Lupi adaptasi teh naon nun? Coba itu. Gusti Nu Maha Agung. Nu matak Pak dangukeun di mana anak belegug jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyutna keneh. Pikiran lagi deh. Ada eta. Ya sudah wala mun siri teh mun kitu. Eta we ku belegug sararea. Aing bisa. Cepot. Bulan. Ari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Gitu. Kudu bisa tumpa-tumpa pinah sai pinah tampian. Kudu bisa lolonokan cepot. Tah dengekeun kitu da le. Oh kitukeun atuh kita tadi. Da geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we kapanggihna deuleu teh. Ya ka korengna anyar teh. Jadi urang teh kudu bisa nempatkeunana heureuy teh di mana jadi cing apa kana sikon. Cepot. Tah, cing apa kana sikon deuleu. Duh, geus anyar deui wae. Ai sikon naon dola? Ai tuah tanyakeun ka robogana beusi jadi paseha ke nanyakeun ka kuring mah. Bisa aya korban ke. Si juri kita ngomong. Gara-gara tina sikon. Ari sikon teh deuleu dengekeun jang. Ai sikon teh singkatan, cu. Singkatan. Heeh. Da ieu mah geuning zaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat saperti comro. Saperti misro, silo, syukro. Nah ini mah ieu ai sikon. Heuh singkatan. Singkatan teteh lamun dina sakola mode SMP, SMA. Tuh. STM. Ari sikon. Oh singkatan belum. Nasihat teh kabina-bina teuing. Mode KB kula warga berencana. Jabar singkatan tina Jawa Barat. KUD. Tuh, operasi unit desa. Tuh ari sikon. Oh singkatan. Singkatan tina naon Semar? Oh dua eta si juri ka aing. Kabida-bida tingkah anak teh sok dinu lega jeung uing. Itu si juri ngajak geus ka kolot. Ai. Ayo nama deuleu ujang. Eta kumaha teh? Singkatannya tugu ya ingat. Teh sindoraka teh ngajak ribut. Si juri nepi ka kitu tak ka kolot. Ari sikon teh cepot. Naon Jun? Sok lepaskeun di kuagan. Moal ai kaula. Agan maka gue ku tetekan tong sakitu gan. Mulai rasa abdi mah lah. Kapan tadi oge saur tuang rama geuning ngadek kudu satekna dina sapratna nya ceuk nyana lain ceuk lainna. Nya bila jadi yuri. Jadi gerang pengajian ke. Situasi jeung kondisi cepot. Jadi sing bisa nempatkeun heureuy teh waktu, tempat jeung kaayaan. Ieu teh di mana heureuy teh? Iraha jeung kumaha sumuh. Ah kitu mah nya di leuweung ngabodor daun ngajo. Ye, da. Senajan uluh nurana go pangeran mah uninga. Coba eta pangeran dianggap sudah lalajo. Yakin jeung. Aduh ampun aing mun sila ngalilir mana aing ah. Geus ah. Gara-gara pelarian ke kita bah. Tapi tinggal bodor ge niat mah bener lah. Aduh ampun aing lah. Kada niat mah ge bener tinggal bodor ge. Kaulah terek nanyakeun eta cepot.
memang kaharti ku kaula yen meureun neangan eta kitab teh kudu menekung kanu Maha Agung Mujabrat Kahiyang Maha Sukma sumuhun kan kedah tapa teh ya guru cileukeun teh puji saur sidawara sidawara mah tadi teh geuning kedah naon teh rep naon teh deula rep sinengih Purwantara lain gug cicak ya budak mandi we akan meureun rep si sidakep teh geuning tadi teh oh heueuh naon termos sumuhun jurig yang disintrek gitu sintrek siapa aduh gelos ya heuleuh aing tidak aing dengan ngaheureuyaan kadewek teh lanceuk cing lamun dewek ka sileung kudu ngaheureuyaan aing sileung ka dewek mah teu pantes kudu apa-apa cak kaki dewek meunang ngaheureuyaan sileung tah sileung mah ngaheureuyaan teh kudu ka kabel kana dus ka aing ulah ka lanceuk jeung sok ketek lanceuk sia mah tuh ketek mah asbak nya tiru blimun Bapak keur budakna kitu ca baheula makan kujurig teh sieun ku buaya teh sieun ku maung teh sieun ku gajah teh sieun ku orai teh sieun tapi da sieun teh ku remeh coba itu si jurig aduh ampun aing ningali nomor sepatu lumpat lamun dewek keur budak teh da bener sarua jeung bapak mah kasieun heeh ku mau ku orai teh sieun dek mah kunaon naon akan kasieuna ku nomor sepatu sieun aing ku nomor sepatu mah nanti gelo mau nyambung dan rame teh pelang layangan oge dipegat nu nyambung heeh alah ego kerah baju lumpat coba Kakang Semar ieu teh naon maksudna da tadi oge saur Kang jeung Rama Dewaji teh tanyakeun cenah ka Kakang Semar naon hari ini kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah jeung cenah syarat-syaratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya kaget teh bapak aing jeung cara jelema mah bengong uk biasana mah bari ngenog teh cing atuh kakolot teh kabina-bina teuing da lain meri teh bapak aing mah puguh teh anak meri tadina ge minang teuing ngadenge bapak aing ungkak-ungkuk teh geus teu aneh dina zaman modern kiwari mah ulah ungkak-ungkuk atuh ganti ku yes ayeuna mah genti ku wow keren ya ujung hah geus teu nyari pantesna mah genti we ku lamun kaget teh ya itu cara dolan namun teu seuri sia kaing lain ai ngapodor aya disengkeurikeun wae tapi loba teu uyahan lain dah sakali-kali mah bakal meleset teuing dek lamun keur kieu mah rada alus da lamun diperakeun tadi payunan umum dek pego teh bisa nyarita coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon nah jati diri si bade mah kieu we hideung nun teu we jati diri mah turunan entog jadi lage cicing sia coba jawab Kang duka nun upama kitu masarana sarwa jeung teu ngarojong kana pamaksudan kaula Kakang Badranaya kapan kaula teh ieu teh calon ais pangampih di negara Astina nyaeta pikeun mingpin rakyat jeung nagara lamun kaula hiji raja teu apal kana dirina teu apal kana jati diri nu tangtu
dina harti kaula teh bakal sakama-kama hirup bakal kalunta-lunta kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di negara so katunya Pak bijilkeun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh malahan cek nu bohong buru teu nasemar teh cenah lain ku termos ku ilmu nya lain ku asup angin buru teu nasemar teh ku ilmu dunya masih kena ge nyirong daratan masih kena budahan batu masih kena beye bapak teh cenah baheula kungsi dagang baso pokoknya awang-awang ung can aya bapak hari tadi geus ngontrak pokoknya ai itu si edan ka mana karep teh ngomong teh sia teh ai beli teh nyari lain teh nyari pugu nyari duka nu ini setruna kaing yang sirikeun aja aya bisiku aja teh wanana zaman baheula mah ngontrak pokoknya Pak buru-buru aja lah nges sebijikeun nya sae upami teh mah agan leres-leres palai uninga kana jati diri sae mah lain da saur Kang jeung Rama teh hiji waktu sok naros sok ngawartosan ka kaula cenah panu hiji waktu mah tanyakeun eta Semar Badranaya ti mimiti kuncung nepi ka handapna da eta teh cenah aya hartina lempang ka hareup curug hiji ka tukang 5 meber naon teh teh gerakan mujair nila teh kitu cicing saeuing dapetna teh ku anak kene teh cing ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh batur mah diagung-agung ari ku anaknya ditiis nah ari aing heureuy ku jeung sireum ini kaya jelema lagi sakitu sae coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul eusina Semar Badranaya ti mimiti ngaran nepi ka awakna naon eta teh Kang sae nanging punten naon upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupiah anu aya patula patalina sareng wujud ngaran panuhun we ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan diagan nya nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh nuhun teu akur sawios atuh etang-etang batu loncatan we ieu mah pikeun nguninga ka maha uninga coba hiji teh Pak kuncung teh abdi geus can apa kitu Kakang Semar sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 88 lamar aya oge nu nyaritakeun 360 lamar ieu teh nu mana nu benerna Kakang Semar aya oge cenah nu nyaurkeun sa ora isa bisa kumaha sadus nah dus dibungkusan keneh pan sok naon teh nya tuh negara raus ya ing atuh maneh teh jempe cepot ayang digoengkeun heula naon aya dina pikiran dunungan naon nya lamun urang ngabodor teh seuri cicing atuh lamun itu juga nu implengan gitu cicing aing hayang nanyakeun ka dunungan kunaon serius sedewek teh meureun what are you thinking now
naon teh hartina aya naon dina pikiran dunungan kitu ayeuna mun teh ciri cicing cepot beda deui kawa teh keur ngelmu kadegan ngudag-udag ilmu mah lamun jelema ngudag-udag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuwan gitu ulah diaku we si Mang Cepot mah kitu nya jika heureuy abdi teh tapi nyai teh tapi benar itu nyepan itu akan tah jelema tadi sagem abdi oge lamun jelema ngudag-udag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya lamun jelema ngudag-udag layangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok namun jauh gitu laras naon aya nu nyaurkeun 88 nya aya nu nyaurkeun 360 lamar nya laras duanana oge teu lepat eta gini teu dilepas naon margi 360 bijina teh salapan 88 bijina salapan keneh margi 88 teh jumlahna teh 18 teh angkana hiji jeung 8 salapan keneh ajan nya 3 genep kosong jumlahkeun salapan nya Pak urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh 8 urang ya Pak. Nah, opatan jurig. Apaan itu monyet 5 di luhur jurig ya. Mesti ka bisa jajarkeun aing jeung monyet. Heuh. Da moal dihitung di luhur tuh. Geus ampun aing geus. Nah, ai rombongan. Kitu nu. Ai rombongan mau 40 gitu ya. Iya, Paknya. Salapan. Kusangka Kakang Semar Timalan. Jadi naon maksudna salapan sumun ari angka salapan mah da dikaitu kadiekeun oge di kitu iki oge balik di ka salapan. Itu Kang sumuhun. Lajeng tah dina wujud urang oge aya salapan liang. Di antarana panon 2, irung 2, opat. Celi 2 genep baham hiji 7 tak anu 2 deui dihandap nya nya Pak liang jin jeung liang juri cucu ngiksia waduh liang pengeluaran ya Pak tuh liang ka 10na wujud nafsu ge kitu amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, sareng kamilah, ngansikna dina baliyah, sareng nuroniyah. Salapan ka 10 tunggal nu. Nah, ada dina Quran mah sawiyah. Eta teh nafsu syahwat deuleu maksudna mah. Oh, kitu. Ngarti? Nuhun, Pak. Ta eta nun. Imalan. Yusua Nabi gengnya Pak 63 tahun. Tah genep jeung 3 8. Heeh. Iya nya Pak. 8 disangka Pak. Tuh. Leres pisan Kakang Semar. Kajerokeun deui we. Hiji panon jeung awasna, 2 ceuli jeung dengena, 3 irung jeung ambeuna. 4 baham jeung ucapna. 5 saraf jeung rasana, 6 ati jeung pikirna.